bare duit henteu. Kiai asup ke PDI kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si teh kiai. Kiai baheulanan nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Itu sadar. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan beliau mah jelema partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh ai kiai anu asorga mah ya mente tak sadar ya ngomong pada orang namanya Ateng kasih di itu pada orang nadeui. Jadi itu pada orang nadeui. Sudah deh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Ulah gandeng. Geng ngomong di itu ulah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh. Pajar teu nyahoun. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh. Naon? Ai geus nyandung. Oh, pugu ti kamari nya geus nyaho. Nu nyandung mah kitu tah. Geus jauh. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji ieu bensin ieu dikahulukeun ieu. Deuk dikahulukeun eta kolot dolol. Kaasupan kuntilanak meureun. Nah, ieu urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing hade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing mesti kababawa. Ya Allah, lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata teu nyaksian Gusti mauninya abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir. Terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta, abdi aya di partai eta, partai ngadukung ka kafir. Abdi kaluar lillahi taala Gusti. Kecuali dibere gede lain. Cak Gusti tolol, siapa tolol. Kata si kiai kos gitu bae tah kiai. Ulah, salametkeun diri urang. Cacat diri urang. Ji sugan aing ngabangun teh beneran. Datang deui kan juri ka dieu. Ieu kan urusanna lain agama. Ieu mah urusanna negara. Negara mah negara, nu penting bisa kawe adil. Eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna. Nyana boro-boro adil jang nagara pugu jang dirina ge teu nyahoun ka pangeran goblok. Jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoun ka pangeran. Di mana dalilna? Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah? Mikir atuh lamun nyana mikir bakar nyaho. Hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoun bahwa kanjeng Nabi teh teu edan je eta Ahok teh teu nyahoun kanjeng Nabi teh ya kanjeng Nabi Rasul teh nyahoun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita anu teu nyahoun bahwa pangeran kanjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakalnya itu mah urusan akidah lain lagi. Justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat engke ge katerusanana bakal caritakeun katerusanana ieu bakal karak awalamnya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuarinya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ya kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran
Dan saya berpikir sejernih-jernihnya, ternyata Muhammad itu Rasul betulan. Asup Islam kuari geger di Israel. Masya Allah. Lamun berpikir atau kos gitu. Mual. Lady Day asup Islam. Mual. Kate Stephen asup Islam. Mual. Penyanyi nusok dijinggerakan teh sakara. Sakara karena atuh sia kau nyaho bae. Asup Islam. Eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam. Anu tinjuanana hebat sakarang-karana. Tuh sia nyaho bae herana ieu mah. Asup Islam. Dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam. Tanyakeun, ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam? Berpikirnya. Ketika berpikir jernih, fayalan bakal nyaho. Nyaho kumaha? Ma bisohibihi min jinnah, bahwa Kanjeng Nabi teu edan. Lamun kuari kafir-kafir anu teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nganggap Kanjeng Nabi teu edan berarti kan? Kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark Kanjeng Nabi dihina, di Belanda Kanjeng Nabi dihina, di Jerman Kanjeng Nabi dihina. Wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kanjeng Nabi. Urang anu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad merontak. Naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti. Sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan henteu kitu. Aya istilah urang parahyangan heuy atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari di tincak-tincak teuing mah ngegel. Eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak paeh ulah kitu. Tah pribahasa sia masuk barodo jasa buku. Tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel. Eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kitu. Hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese. Tuh. Urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka Kanjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae. Boro-boro ngahina Kanjeng Nabi nu sabenerna boro-boro. Matak lamun aya Habib turunan Kanjeng Nabi teh akur jeung Kanjeng Nabi rada marah kula mah. Kula Quran bana greget. Aing cinta jasa ka Kanjeng Nabi aing lain Habib aing mah. Tapi ieu incu Kanjeng Nabi na henteu kos Kanjeng Nabi. Mabok teh ya, zinah teh ya. Panas ceuli. Panas eta mah kan naluri dengan sendirina. Nu nitahan urang panas jeung greget. Cak nyana teh, "Saya ini keturunan Rasul." Enggak boleh kamu begitu kan dari Kanjeng Rasul. Tapi orang tuh bisa ngajawab. Lain eta nu dimas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Wallahu a'lam bibaradiana telan orangna mikir ya kufar Makkah ayalamu maka yang tahu ya kufar Makkah ma bisohibi oranana ikut tetep kalawan kancane kufar Makkah. Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnatin utawi edan jununin tegese pirang-pirang edan menang kitu menang mah inga pasujiji kang ketup kalawan kancane kufar Mekah
min jinnatin ala tetep nyatane edan jununi tegese pirang-pirang edan menang deui hiji deui santri mah loba cara-cara maca atuh sadajen diterangkeun ge jaeteung mondok mah hese atuh hese mantap lah jelema teu mondok rugi teu nyahoeun cara maca-maca kitab anu mondok hese paroho bae sekolah aja maca kitab hese kuliah ge sakapeung sok maca majalah resep resep maca majalah mah tapi majalahna anu aya kutangan gitu kasana gairah sia tawa goblok ya Allah ayo maca Quran teu kuat sajam ayo maca dokos kitu mah husu jasa Masya Allah cak aja bener ayo tilok maca majalah mendingan leuh HP atau lebih parah tama orangna mah tegese orangna wa utawiya sohib illa nadhirun mubin angin iku kang memedeni tu iku kang memedeni kang nyata bayyinul inzar tegese kang nyata memedeni awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Wallahu a'lamu bimaradiana talan orangna ningali aku parmaka fi malakuti samawati dalam karaton kaya mulki samawati wallahi tegese kerajaan sakeh langit lan bumi wa fi ma khalaqallah lan ing dalam barang kang ngadamel sapa Allah fi syai'in dalam min syai'in saking siwiji-wiji bayanun lima yaiku mertelakeun kadue apa ya stadillu bihi ala qudrati sani wa wahdaniyati maka mingadalilan ya kufar Mekah bi kalawan syai ingatase kawasan wong kang ngadamel ing syai lan sifat tunggal sonia wa fi alam ing dalam satu kalakuan ayana tegese satu kalakuan iku asa manawa yakuna pentana ya Allah qad yaqtaroba manawa pentana ya kalakuan iku qad yaqtaroba teman-teman para korban tegese para ajaluhum apa ajal ya ku parmaka fayamutu kufarat maka ente mararati aku bermegah pirang-pirang kang kafir bayar surilan nar maka dadi aku farmaka ilal nari ku tetap maring neraka payubadiru ilal iman maka guragiru aku bermegah maring iman ke Babi ayy hadisin maka kalayan dicaritaan ba'dahu ing dalam sahusana Quran Al-Quran tegese Quran yu'minuna ngimankeun ya kupar Mekah kabeh didiret ngalanjutkeun caritaan tentang kabangkawarahan kufar Mekah khususna umumna para kafirin anu henteu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya
kana mukjizatna Al-Qur'anul. Urang mah alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Gede pemandangan urang neuleuh mushola, neuleuh majelis taklim, neuleuh masjid, sanajan tilok. Tapi neuleuh kan urang. Nanya kan budak itu majelis parantian ngaji. Nyana ge nanya, oh paranti ngaji, ngaji si naon? Ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana. Oh, ai teh nu magana sakiai. Bisa bapana mah. Abah osok kadinya, ulah bawa sia. Ngaetekeun biasa. Sia bae ka ditu ngaji. Abah emang tilok. Tilok abah mah. Kunaon emang bah? Enggak letekeun gitu. Sia bae kan ngaji. Ulah tangkan teu. Abah tilok emang. Ngalitikeun biasa. Cek mana teh tanya habak tah abah sia. Kunaon kitu tilok ngaji, tanya. Abah, urang ngaji ka ditu, sia bae ka ditu. Abah mau waka. Emang kunaon sih, Bah? Abah mah ngadu kotok. Bagi jauh, aduh. Jadi jauh, anak teh tumbuh tek di lingkungan anu aya majelis taklim, di lingkungan aya mushola, di lingkungan aya masjid. Alhamdulillah, sanajan terutin Jumat mah osok, sanajan tilok Jumat, lebaran mah osok. Lebaran jadi nyana mah salat tahunan doang. Satahun sakali mah atuh nyana ge sarua osok. Oh malah mah heulaan jana ka masjidna. Sebab setahun sekali panjang. Oh salah. Artinya nyana oh agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah, ya teh ngaranna urang dididik ku lingkungan. Guys, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu hartina. Bladirna aya nu maot ngalayat, peutingna tahlil, sadungna, ke tiluna, ke tujuhna, ke 40, ke 100 teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang, eta karitu kabeh Rangkas Betung kitu. Itu kabeh. Masalah tadi urang mah masalah. Maot, layar, sateun. Terus pentingna tahlil, tujuhna tiluna, 40, 100, haol beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, enggak ada dari sononya, jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Enggak ada dari sononya, enggak ada tilunya, enggak ada tujuhnya, enggak ada matang puluh, apa itu? Bidah itu, enggak ada. Lu jangan macem-macem lu. Ngapain lu kesini lu? Ntar gua gampar lu. Jangan dulu. Ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya. Tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua mah kan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah gos gitu tah. Mantap Muhammadiyah tuh wani kan orang. Tuh wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gue emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gue suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah. Kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Ini urang mah geus gitu bae. Sabaraha kali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuateun urang. Aya Syiah hiji dua teu kudu ku kiaina.
teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh tuh aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna di ditu teh cenah aya Muhammadiyah pugunya lagi tahlil tilok sebenarnya mah ngabidahkeun tahlil naonan nya kana teh nya tadi di Siskamli teh ngarobrol goblok teh jelema segala ngabidahkeun tujuhna tilok teh Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok urang serang ieu padahal tilok kana teh lu ada kayak paedana gugul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep kejang perangnya nanti heula geus kula inget ka dongeng ki Kosambi we almarhum nyalateun ka maok balik nyalateun kempes ban pangadin nyana penggreget-gregetna kanu ngagitar buaraget teh jasa kanu ngagitar nyana sampai keur diharam pan nyana mah kanu ngagitar teh buaraget teh jasa pas kempes banna dihareupeun kudu keur ngagitar ontreng kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero nu bisa ngaganti ban ejek nu ngagitar dah ada apa baje ini kempes ban iya ada kunci ada enggak tahu bentar saya cariin kunci enggak ada bentar saya cariin ya cariin nyanon nyana nu ngabukakeun terus nyana nu ngagantikeun terus malah ban eta ge dikompak punya duit terus beres dah dibere duit embung enggak rasa udah enggak saya mah karena Allah aja katanya udah terus tak beneran ngagitar wali meureun mau pulangnya kemana ke Kosambi ya? Iya tahu nya lagi nyahuan. Geus ki Kosambi ngahuleng. Cek nya teh aing anu nganugu aing digergetan teh orang ngabantuan aing. Jieu teu batek ge urang geus. Aya lebah-lebahna naon ge. Ya lebah-lebahna. Antep-antepkeun bae. Itu mah terus ngabantuan kan orang mah ngagitar terus ngabantuan tilok kan ka urang. Gusti Allah. Artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya manfaatna. Iya. Ku Mekah teh buang kawarah jasa. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim disidraj ku Gusti Allah. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teh nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah nuntut masyaallah nyana teh nyahoan min haitsu la ya'lamun diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi matin kabangkawarahan kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mukjizat wahyu Allah di sana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ketika diberi wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kangjeng Nabi sok tungkul lamun keur datang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kangjeng Nabi berubah wajahna beureum. Kulitna beureum. Kadieu bangun berat kesang teh lain kesang anu laletik. Kesang gede barabayan cekurang lembur bau kesang nyakcakan plak eta teh geus sejarah Sidina Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman dan lain-lain bahwa Kangjeng Nabi teh keur nampa wahyu kereda Kangjeng Nabi teh katingali wajahna berubah tah engke Kangjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah eta kan berubah perubahanana cahayaan wajahna ngomong Al-Qur'an makan baheula di Arab kos kitu tak ketika disampaikan ku Kangjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkeun ku malaikat Jibril
eta kupar Mekah kumaha ngomongna hei Muhammad edan ngaco bahasana ge teu kaharti ku urang bahasana teu kaharti ku urang ngaku beceknya Rasul Allah bahasana ge teu kaharti teu kaharti Quran mah tuh teu kaharti kumaha coba alif lam mim naon artina teu kaharti zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya teu kaharti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Teu kaharti kan? Teu kaharti berat wayu. Sok geura. Maca naon urang nu kaharti jeung nu kaharti. Al-waqi'at tabarakal-ladzi bi yadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Teu kaharti nya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Teu kaharti. Teu kaharti atuh. Ya siapa tengah ngaji teu kaharti ya bahasa Gusti Allah kalamullah teu kaharti sok geura mana nu kaharti sok udah misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kaharti gimana janten? Kahartina teh ku barang geus dibaca tafsirna kakara kaharti. Ketika kakara datang ayat eta deug kumaha kaharti nah ieu coba. Eta mah luhur teuing lah. Ieu bae teh nu handap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Amang kaharti jan teu. Mau dibaca saya kaharti ente kok sudah dibaca paranti ngariung tamah emang paranti ngariung teu kaharti kurang atuh kalamullah teu kaharti kumaha. Nah mandak ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat mana apa sebab iman ketika kadenya ku para kafirin Muhammad edan ada edan bahasa lagi teu kaharti dianggap edan kahiji. Nomor kedua, ketika Kangjeng Nabi hirup di Mekah, saat orang Mekah padungsek neangan dunia. Oh, pokoknya mah ujianana keluar ti isuk-isuk jedor, balik sore-sore jeder, nu di teanganana teh sesuap nasi. Nu di teanganna teh hanya seteguk air, nu di teanganna teh jang pakaian, nu di teanganna teh jang imah, nu di teanganna teh jang kendaraan, teanganna teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta neanganna pitayeun kabeh. Dunia. Tapi jol Kangjeng Nabi Masya Allah mu'ridun 'anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah. Wa mustagilun lil ibadati rabbani. Kangjeng Nabi saat batur neangan dunia resep dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia teu resep sama sekali nilai dunia teh Kangjeng Nabi leuwih hina tibatan bangke dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi teu hayangkeun Kangjeng Nabi kana dunia sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun akur henteu jeung urang tuh kan ulang ngajawab sia aya ku ari jelemana ge ieu Kangjeng Nabi hiji. Nomor kedua saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkeun dunia nu digundam-gundam dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia saat batur teu nyahueun ka akhirat sakilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat saat batur teu puguh gawe teu puguh kegiatan sakadar ngangon onta ngangon sapi ngangon embe sakadar ruang riung obrol judi mabok sakadar ruang riung manehanana teh neangan tempat hiburan zina dan lain sebagainya. Nah Kangjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah menghadap ke Allah ke akhirat
mustagilun ibadah kangjeng hiji teu kabitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia. Nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat. Nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah. Eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia, saat urang Mekah teh poho ka akhirat, saat urang Mekah teh teu nyahoan ka pangeran, cara ibadahna ka patung Kangjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda. Sekian juta manusia anu geus kitu col Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad manya hirup di dunia tersepen dunia ku ari loba nu ngomong gitu ya, orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je kan atuh kumaha dahar kumaha pamajikan kumaha anak berarti orang keyakinanna kana dunia jauh ka jadi wali deureus nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu ya atuh tetep bae urang mah atuh pun kos kieu eta kiai neraka kos kitu eta mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Wari dagang deres keneh, wari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Mulyaan keneh tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ieu mah lain lalagaan. Beneran mal nyilek ka dia aku lagi moal ih atuh ayat kau lah satu pakai dagangan dunia maningan jualan areng hidung-hidung cemong-cemong deh maningan ngojek je cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu eta mah fadl Allah adalah orang ngojek gaji aya rangda susuna gede endut-endutan ka urang bacakeun ayat hadza min fadli rabbi dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan atuh geus nu bener cenah kiai henteu sia mah bener bae deui tah Kangjeng Nabi teh dianggap edan hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia nu dikejar dunia berang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia Kangjeng Nabi muridun anid dunia saat batur can nyahoan ke akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat ka Kangjeng Nabi ka Allah diedankeun urang Mekah teh Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun mantak kadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru apakah teu malikir sih orang-orang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisahibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinlatin edan lamun nyana mikiran jernih-jernihna nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinlah nyahoan bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan ieu masalah setik Muhammad edan salah setik Muhammad edan kadeuleu beda beungeut Muhammad edan kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan kadeuleu Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan di edan-edan lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh
Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah mah kamarah tolol tau kiai ngajina jadi takun haram segala ieu itu ayo bae Kanjeng Nabi mah diedan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja memang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin kakarak diomong doang urang disruguk mental orang berarti lain mental pejuang mental orang teh kos mental pamalingan kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana sendal leungit sakit emang di mana nendeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugunya nu maling tolong naon rencana nu maling nanya deh sendal naon mah di dia ditededa di dia sendal kulitnya ku lagi asa neuleuh sareretan cek geuna teh waktu ku lang dekat dia di dia ji sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat teh jelema ku daek-daek amat maling masyaallah zaman akhir meureunnya eta mah malingnya mental hebatnya sementalna nah kiai ge kudu boga mental kos kitu lamun ditolol-tolol sia tuh kajet digoblok-goblok sia tuh kajet ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit ditarima tolol sama kiai sia tuh kajet eta bupati datang kadinya deuk nyumbang endan teu ditarima sama kiai bodona deui teh mah sia tuh kajet leg-leg ku sia pinter sia tuh kajet sama kiai edan meureunnya sia tuh kajet engke ge pamajikanna lagi ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 mun dipake motor 300 juta loh entu kunaon teh lah segala tatasawupan naon di dieu mah edan meureunana majikanna ka kiai kasalagina jimat edan ji ulah marah Kanjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakuran nu sabenerna awalam yatafakkaru inkarieu apakah memang henteu talapakur ku parmekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh tolabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu aya teh sih nyieun gelas kumaha mikir ngaranna tina naon ieu naon ngaranna asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna makulat ai papais mah teu bisa dipikir aya papais pikiran coba ku sia jerona naon datang katol tau jelema mikiran jerona naon atau moal kapikir sebab teu lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba ku sia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah karena mah susah makulat barang nu di dahar baso itu bisa dipikir ku orang pikiran coba ku sia lamun nyieun baso na bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teh kira-kira baheula mah sakadar ge baso Malpinas beres geus sakitu tah geus beres tah Malpinas mah geus sakitu doang meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan di Garut baso edan Tasikmalaya baso edan cek urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sih edan ieu kita ke harga yang maya geus bol bawa baso edan artinya meureunnanan ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta ka edan-edanan geus
menang setahun deui liwat deui ka Garut baso setan jo ngagedean budak kamari mah kakara ke edan goreng ge setan itu ku bayeut sadaek-daek bae sadaek-daek bae baheula mah emak teh ngomong sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat lamun tahu geus buleud kuari tahu bulat digoreng dadakan mana asar tinggal santri bae culak-cilik bae ka dieu santri bapak tolol di dalam mana sih teh tahu bulat aja buku keur walad dolin beres jasa nah iya akhir zaman ini saraya kami akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula tah geus mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan teh ku mama urang mage manu bener lain masya lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mata urang ngadarengekeun masyaallah karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat lain urusan makulat teh ain lain makulat barang dar lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati mantak sekali tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya wabah hasil tafakur dimimitian heula ku riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu kadituna muhasabah zikir terus tafakur atuh kabeh ngan tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah aya di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa hiji nu ditafakuran teh indahna alam indahna nomor kadua makhluk dan lain-lain sebagainya genep jadi itu orang ditapakur belah mana naon ditapakuran aya lebah engke orang aya perasaan batin tah ku tapakur makin wau ka Allah makin wau ka Allah makin wau man arafa nafsah arafa robah tapakuran aya nu mawa masalah eta geus maot jelema kiai kula mah teu kaharti cenah naon man arafa nafsah arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah urang nyaho ka urang berarti urang nyaho ka pangeran berarti pangeran urangnya wah ieu budak kudu diservis ieu budak diservis usia udah sok maca-maca kos kitu ngaji bae hilang ngaji maca kultit bukunya ngaji bae ngaji udah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge mawat kan bari geus jelema pernah anu nanya kos kitu ngaji bae gege ka harti gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu baheula makan ngaji sifat 20 babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta teh tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karak ngaji jero nah ieu tafakur gerage bakal muter dina qalbu talabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho aslina pangeran awalam yatafakkaru ana tahta tafakur teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua jeung mikir atuh nu bener ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamun nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti nggak edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli kuari Amerika kadenge gagah jasa Amerika teh ieu teh polisi dunia Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia tapi teh nyahoan ka pangeran bodoh cak agama bodoh teh cak agama
Mentak lamun di Jakarta kuari Ahok menang, ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyamun ka pangeran? Tapi kuari serba salah. Mana serba salah da? Geus diplot ku nagara. Cekali politik mah geus moal bakal eleh, lamun lain aya kuda lumping asup mah. Atuh geus da partai na ge, PDI kadinya, Golkar kadinya. Nasdem kadinya kabeh. Eta teh geus berarti geus diplot dan siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun aing aya kuda lumping. Kuda lumping makan beda nya mah ngadaran kaca. Geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju ceulina digegel. Karak eleh Ahok. Ikan berarti blon. Kuari kiai anu asup ka Golkar. Golkarna ngadukung Ahok. Gera modar sia kiai. Gera modar sia kiai menang bagian sia persentase. 99,9% menang sia. Kiai ngadukung PDI. Kiai bae mah dunia kiai bae. Ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae banget. Dikait-kaitkeun politik mah gitu bantang aing mah tabu. Tayang. Mung. Bare duit henteu. Kiai asup ke PDI, kuari ngadukungna kafir sekali. Kamari mah muslim pasek-pasek aya imanan. Aya imanan kamari mah kuari ngadukung. Nah, sadar henteu si teh kiai. Kiai baheulanan. Nu aya di Golkar. Sadar henteu kiai nu aya di Nasdem. Sadar henteu kiai nu di PDI. Itu sadar. Dukungan partai aing aya di dinya. Kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan beliau mah jelema partai mendukung orang kafir, keluar saya dari partai lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kuduna kitu atuh ai kiai anu asorga mah ya mente tak sadar. Dia ngomong pada orang nampaknya. Atuh geus sia di ditu pada urang na deui. Ke di ditu pada urang na deui. Sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung. Gandeng. Geng ngomong di ditu ulah gandeng. Pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus caon kabeh. Pajar teu nyaun. Ulah gandeng. Ulah gandeng. Anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh. Kuku di kamarinya dong siapa? Nyandung mah gitu ta. Gandeng. Bisi gadengan kudu kolot. Kudu kolot geus jauh. Geus jauh. Nu kolot geus mau bensin geus kieu bae. Iraha ka haji balik, iraha ka haji ieu bensin ieu dikahulukeun ieu. Dek dikahulukeun eta nu kolot dolol. Kasupan kuntilanak meureun. Nah, iya, kurang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna. Deuk salamet ka akhirat sing hade. Lamun memang Golkar mendukung kafir, tarik mundur. Aing mesti kababawa. Ya Allah. Lamun manusia nyaksian alhamdulillah. Andai kata teu nyaksian Gusti Maha uninga abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir. Terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta, abdi aya di partai eta, partai ngadukung ka kafir, abdi keluar lillahi ta'ala Gusti, kecuali dibere gede lain. Cak Gusti tolol, siapa tolol. Eta si kiai kos kitu bae tah kiai. Salametkeun diri urang. Cacat diri urang. Ji sugan aing ngabangun teh beneran. Datang deui kan juri ka dinya. Ieu kan urusanna lain agama. Ieu mah urusanna negara. Negara mah negara, nu penting bisa kawe adil. Eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna. Nyana boro-boro adil jang negara, pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran, goblok. Jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran. Di mana dalilna? Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakar nyaho
hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahuun bahwa kanjeng Nabi teh teu edan je eta ahok teh teu nyahuun kanjeng Nabi teh ya kanjeng Nabi Rasul teh nyahuun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita anu teh nyahuun bahwa pangeran kanjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir makanya itu mau urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ke akhirat engke ge katerusanana bakal caritakeun katerusanana ieu bakal karak awalamnya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuarinya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ya kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel Masya Allah lamun berpikir atau kos gitu mual Lady Day asup Islam mual Kate Stephen asup Islam mual penyanyi nusak dijinggerakan teh sakara ngaranna atuh sia kau nyaho bae asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuanana hebat sakarang ngaranna tuh sia nyaho bae herana ieu asup Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam tanyakeun ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam berpikirnya ketika berpikir jernih fayalam bakal nyaho kumaha ma bisohibihi min jinnah bahwa kanjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir anu teu iman ka kanjeng Nabi Muhammad nganggap kanjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark kanjeng Nabi dihina di Belanda kanjeng Nabi dihina di Jerman kanjeng Nabi dihina wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka kanjeng Nabi urang anu iman ka kanjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan henteu kitu aya istilah urang parahyangan jeuy atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari di tincak teuing mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu tah pribahasa sih masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kitu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka kanjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina kanjeng Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan kanjeng Nabi teh akur jeung kanjeng Nabi rada marah kula mah kula Quran bana greget aing cinta jasa ka kanjeng Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu kanjeng Nabi na henteu kos kanjeng Nabi mabok teh ya zina teh ya panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan urang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari kanjeng Rasul tapi orang tuh bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu kanjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli panas dengan sendirina panas mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun hayo sia tah rugina kos kitu doang dah
atau di jero kan nundutan teh nyaho bangun leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah. Nah urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disol maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta. Guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene. Ye kaboga urang aju anu ngahina aju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae urang saya dek naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah. Mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi, Masya Allah ceuli asana paranas haji pengen digertan nu panas bener kadeuleu ku kula mudah teu bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut liwet beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung anak murid gagal ya. Aya ge panas maka dieu goblok sia jasa geura deukeut sia ka aing pantes atuh lamun di Baghdad lamun di Iran lamun di Timur Tengah presiden segede Presiden Amerika ditimpa make sepatu sebagai penghinaan pantes jeung urang ge lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi goblok sia teu nyaho-nyahona nyaho urang wae lain geus ngagoblogan mah tolol sia pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha je guru urang dihina sia tolol kaboga urang komo teh mah kaboga mah hayu Jawa taruhannya beuh ngebelaan itil nyawa. Ya Allah atuh maksudna kieu sakila ngabelaan lu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama ye eta mah aing isi mah tibalik aya agama diantep asal eta. Ya Allah tetep tergantung gairahna urang ngadenge dihina Kangjeng Masya Allah ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mantap kurang mah ngadenge ya Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah. Naon sebabna rasa eta Nabi urang. Masyaallah indah amat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alinginakeun asana masyaallah mun ditanya sia kunaon eta ngeunaheun jasa sok meunang berkat ceuk teh goblok sia mah sia arti nanya henteu aing mah atuh kosi eta bae kitu percis atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing kumaha nah urang teh kos kitu gairah urang Masya Allah karim ya lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir emang kula teu panas kiai mah kaning kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir ketika kula ziarah ke Anizom Ki Muhtar ngomong bisa hadir hayu tanggal sekian di mana di Masjid Agung Sukabumi masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Si Abdul Qadir Kiai Anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir cek kula teh aing mah hadir ge jadi bisa dalil lah ngadoakeun bae panas aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Si Abdul Qadir panggil wah tuh rame eleh eta kiai teh di kitu-kitu pan hulu ngata kiai Ki Muhtar teh siapa cekula teh deui Ki Muhtar kunaon kikituan atuh geus bae dalil bae artinya teh cek agama ge teu meunang berarti nafsu teu masalah geus tah mah keur carita menang mah menang nyana ngan teu kudu di kitu-kitu geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae ngadu dalil munazarah ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus lamun nu mimpinna hebat tapi lamun teu hebat sarua bae ribut bae nah ieu mah keur carita Muhammadiyah gregeteun biasa
kemuliaan geregetan kerajaban geregetan kamarhaba jatuh kajian yang namanya aja aing meresep ketika orang adanya qala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun tola'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah. Min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang ya Allah lamun tola'al teh nanya ka Haji Penik Haji. Eta tola'al heung daheun maksudnya ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil cekeun teh. Jadi nyana mah kos kitu bae, teu jahon ka hartina. Teu jahon ka hartina nyana mah. Jahonna ngana treng 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 treng. Ah Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen. Nu penting pujian ka Kangjeng Nabi. Terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta. Masyaallah. So geura-geura ngeunaheun biasa jangan ngadenge eta, ngadenge ieu we. Ayyuhal mab'utsu fina jit. Kaharti kurang ya Allah. Ya Allah. Atawa eta salat Badar. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah. Ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya. Percaya urang. Atawa eta berjanji. Sok, geura urang mun berjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'. Yaksifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yaqtus wa yalbusatahu bisiratin ta urang ngerangan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya sangat isinan jeung tawadu beda jeung siata mah isin tawadu datang ka imah dahar datang ka imah ngaberkat datang ka mana-mana menta Kangjeng Nabi mah pan kos panganten kos awewe isinan nyata orang kaharti kan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajen nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciubang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillatil laliyah mustadrun fi dhall barakati ala ma huwa ulakan nginaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh his cek Muhammadiyah bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah oh kasihku tolol mama dia goblok ayo kos gitu oh iya enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing mah geus senang jasa ya tapi geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon dia hasil tafakur wauh ka Kangjeng Nabi setelah wauh ka Kangjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinn ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ke seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nadhir tukang nyingsieungan anu nyata mere petunjuk kade mada Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi di Mekah teh ka bukit sopa nunggis ka Mekah mah kabayang sopa marwah mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan sopa boga anak kadua marwah jadi adik kakak ngaranna sopa marwah bah pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina
lahir deui nu kaopat awewe arpah. Heuh bener ieu mah lain lalagaan ieu di Kresek di pesantren Garut. Nu mantak budak santri mah pake lalagaan, budak horeng di kasopa kamar mah teu kudu ka ditu. Tadi mah eta ge aya. Bisa ada budak. Doh, cendak mamang nyok budak nyok kiai. Si ulah sok aju ka ditu. Udah terus-terusan eta kos kitu we budak mau ka mana. Sia endek kasopa kamar mah teu kudu ka Mekah. Tadi mah eta aya. Mana? Isuk-isuk tuh sopa tuh marwah. Toapan ku sia lo. Eta ku cinta-cintana meureun. Ku cinta-cintana ka sopa ka marwah, ka Mina, ka Muzdalifah, araya kabeh ka Arfah aya kabeh. Anakna teh pake eta ngaranna eta sopa marwah, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arfah. Geus beres. Moga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya. Bir Ali meureun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, in bejakeun Muhammad. In huwa illa nadhirun mubin. Muhammad teh anjeun teh illa nadhirun mubin. Kangjeng Nabi lamun peting naik ka Bukit Sofa. Tidinya Kangjeng Nabi mengadakan tangan, ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Kan di Mekah mah bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka. Cak Kangjeng Nabi eta tengah peuting datang ka subuh Kangjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun wae. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy, ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan gitu. Ditarongtong, ya Bani anu. Nyana kan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kangjeng Nabi turun ke masjid. Nah, kupar-kupar Quraisy ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cek jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantak ieu. Ieu ayatna ieu. Bejakeun Muhammad. Anjeun teh teu edan. Saeutik teh edan. Make saeutik ti mana? Min tidak lapat jinnah. Junna min jinnah edan ngaranna. Henteu aya minan berarti boro-boro edan. Gede edan leutik ente sama sakali. Mun dibongkar make bahasa bilaga panjang ngan pihartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ieu adalah min zaidah tapi asup kana isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan. Nah eta teh maedakeun kana henteu sama sakali saeutik teh henteu tu min jinnah naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Aduh, Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang tekang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang mah kuari geus diomong kos kitu teh geus tinggal bersyukur we. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikir tah kakarak hiji, awalam yatafakkaru. Ngahaja supaya urang lebih cinta ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang diberi cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad, cinta ke Al-Qur'anul Karim. Tinggal awalam yanzuru wallahu a'lam.